Tembak atau tembak. Tembak. Nyong, Naon kinan? bak kuota. Terus hubungan aja orang. Hendawas kuota tuh. Pospot. Atuh, saotik. Ya tuh Sandina. Buka cangcut. Hah? Ya, Naon eta masuk gina buka cangcut. abang cenah tadi buka cangcut. Sandina buka cangcut. Hah? Baru tau cangcut di serabi. Hah? Lain cangcut ya? Lain beri cangcut di serabi gitu. Dasar si surkinan. Mana dibuka cangcut. Bang kapal payu lah, ayam indah tadi juga. Payun mana dulu? Kelak ayam telepon lah. Ayo jalan. Ah? Tuh, jatuh. Lagi di sakit terus ayo. Yuk. Balaga aja. Kalau pada tipis labinya, antosan kalau dia. Tapi pada jalan di payun mah atuh. Iya, ayo mah di dewe. Atuh antosannya. Ya. Ayo di mana? Set pandit. Papan dipit. Iya, tadi itu udah. Tadi dipit aja awalnya ngomongin. Itu dipit. Ayo di mana? Ayo di mana? Siap lah molor we kehet. Nah. Urang. Nah, itu botaknya. Ih, Siap lah kahe sabubeut teh. ganggu wae tuh. Pamilikeun dudut lah. Ngurang sare tuh nya. Lah sakedeung sia masuk lebasan alasan sia mah udun meakeun bawa teh meuli embung. Asa kumaha? Pamilikeun sabungkus saya ku aing diberes setengah. Oh, jam urang setengah. Heeh, Ji. Sare nya. Masuk beli gugulunu kehet setelah mana nusuk meakeun udutna. Pan aingin molor. Aduh. A few moments later. La ilaha illallah. Ongkoh nita meuli udun hatur kalah molor. Betak. Tak. Kalah molor nih. Udun. Aya. Jeung kopi nanti kan? Jeung kopi aku mah duit lagi ngancang udun hungkul apanan. Cek aing mah tuh talangan berarti mana atuh kopina mah. Mau jangan tunggu duit. Ya mah da cek aing nangan gawe geralin kelas 11 sebut teu pararugu hirup teh. Ese ini mana yang gawe teh tuh. Terus mana jam urang setengah? Mana korekna? La ilaha illallah. Sing eling atuh botak, ieu mah nya mere setengah. Batang nu mah. Ari aing tadi janjina kumaha tuh ai sia geuningan. Apa nih mere setengah kan? Apaan heueuh satengah ebang jeung aing. Sapotong lain setengah bungkus tadi teh kudu mere sia. Kok mararada sok ada korekna. Satu botak neangan we sorangan korekna. Budak. Ari aing. Wah, ayo pusing tah. Ayo lagi apa jadi rada teh. Ada pada ngomong aku batur. Ayo oke nan capek udah udah sakit ayo karana. Kumaha kayaknya orang teh henteu ditinggal kerja rada. Pusing aing. Nyaho teh aing teh pada pusing. Dasar buka relo. Ada yang lain? Oh iya ya. Kakak ya? Iya. Untuk nanti? Aduh, yang muriang euy. Atau ke dokter ke pantri-mantri atuh. Terus ke mempan euy. Wah. Atuh nyinjing. Nyinjing naon? Aing teu mau naon. Eta aing nyinjing pamajikan atuh. Neng, bade ditamut. Ah, menyabek ditambutkeun emang na abi naon. Wah, dan si nyinjing pamajikan.
Pakitu-kitu aya tuh pernah nginjem pamajikan nya. Buat kan pamajikan aya di inyo. Ingnya ari ece. Ku urang teh apa dititipan duit. Ajang bayar kredit. Ceuli kamanakeun? Terus itu geus ka urang geuning lagi. Ih, kumaha duit sakit tuh mang pajar we meureun ieu mah. Lain soal duit sakit tuh, neangan duit teh marukankeun teh hararese gitu. Hah, aing butuh. Neangan duit sorangan minta ka salaki. Nah, make teh make duit kreditan urang. Atuh bae we atuh minjem sakit dua. Beli balaga pisan. Lain soal balagana eta neangan duit 100.000 teh ladang epet nungguan lilin urang teh lila. Ya aya dibade ngajablas teh mah atuh. Duit maneh atuh dipake heula ku aing. Deuleuy ku are kumaha ngagantianana? Kumaha lamun sampe urang dijabal kana ku tukang kredit? Atuh bae we da ieu mah teh kudu apa meureunnan bodo amat. Ngobrol jeung eta pada moal aya pisan aya beresna. Hah. Ayo di mana? Hayang. Mang, Naon tapi cepalura katawa. anu bener maneh mah. Bener. Ih, cara percayaan. Oh, kayak orang ketonggak tuh. Kela aing asa rada cangcaya si api anu ngomong nama. Asa main ditelepon heula ku aing urahna Waalaikumsalam. Allah. Emang mana sih kak? Palura katongo itu teh mah jailan. Ah. Bener saatnya geus atuh kitu mah. Kurang ajar si Rapi Si cekal Instagram meuli pesawat terbang aing mah. Terus kumaha hayang? Oh, men teh ka Kabogo buka Kabogolin. Aing can dua atuh dah ini balaga pisan geranan nyeun ieu na teh nanti nyeun arek parkirna teh di lapang poli. Panasan san di jalma teh. Yo. Cing atuh hirup teh euy, ulah sok ngagaribah wae. Peupeurieun maraneh teh. Ah, nista pisan. Sing era ieu ku umur ulah sok ngangana omongkeun tatangga. Jadi jalma teh nu era nama anger aing dulurna. Biar ngomongkeun batur. Mending hayu wae ngomongkeun batur atuh. Ya, jadi jalma mah montong sok hayang hayu we tangah ka luhur. Hirup mah kudu tungkul urang teh. Kudu tungkul ka sadapan. Sing areling lain geura sarolat teh. Kalau kitu kanan ngerakeun aing era nama ya. Tatangga ngomongkeun we maraneh. Balik ed ah. Batur geus mau karajenan. Aing nyarekan deui aya di luar napu. Astagfirullahaladzim aing nya aneh kunaon. Pancena aing teh tadi teh ti ulah tanggah wae aing teh titah tungkul. Mah aing teh leumpang teh tungkul. Tuluy atuh kumaha? Sing handap asor di jalma mah ulah tanggah wae tungkul. Aing kitu deui wae. Orang dahur tuh Sukina gawe Najun-najunnya orang yang kenalan terkumaha orang teh ayam jamu kulutuk saja teh terus ayam ngagoler dirinya ayam dari sana tapi juga Ica dia jamu batu ada teh jamu batu jangan beda lain cek dina pengen jamu batu ditanyakeun jamu batu hanya kata kubu jamu batu apa nan ieu mah jamu jamu batu tah ngawur